Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sakumaha biasa tiap malam Jumat sareng Kang Ujang Amor dina acara Calung SMTV nu eces pisan. Kaleresan SMTV dina wengi ieu kasumpingan grup Calung ti Jatinunggal, Kacamatan Jatinunggal. Calung Gentra Bilangkit.
Maribaya manehna serah tetepan Luksruk nyuuh asrah renghap sate kadang Aya daya luasa ungkam karetna dasok inggis manehna pegat gegetna mangkalisana cenah hasi tintrim diri nusanyana ku asih nyari panggih lana makalangan urang lempang dina jero pangimpian Maribaya manehna nyandang ka bandang daya-daya katresna saliwatan ajan diri kakurung aya nu boga tapi tetep asih mah anu manehna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Kumaha daramang wargi-wargi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah. Iya, Aman. kumaha badalang? Alhamdulillah urang tebih-tebih di sisi gunung. Di sisi gunung mana? Jauh-jauh di jugjug, Anggang. anggang di teang. Di teang, mohon. Sejak nyumponan nemonan pangulem SMTP Aduh, di mohon. Nararaga. Abi ngahkeun urang tiasa Kantenan, Aduh, kantenan. mohon. Di Nararaga ngamumule seni tradisi Tah, urang. eta Nya. pisan. Mohon, Margi na eta teh seni tradisi teh kasal belebak kala non kalap. Ya sok Seni anu kedah ku urang dimumule dimumule. usaha deui upami teu ku urang. Kantenan. Urang ulah rek reueus ai deungeun-deungeun micinta kana seni Sunda Mohon. seni urang. Ai urang culaur. Tah gitu. Jadi cek bahasa teh mah jati kasilih ku junti. Mohon. Ya. Urang ulah hilap langkung ti payun ngaturkeun nuhun. Kasaha. KSMTP Kantenan, atuh anu utami mohon. mah nya. Mohon. SMTP anu tos ngayakeun acara oge midangkeun. Mohon. Naon geuning mintonkeun. Mintonkeun. Nya, mintonkeun Mohon. tiap malam Jumaah Tak nya. gitu. Ieu teh painten hiji kareueus. Mohon. Hiji kembagaan Tak kanggo urang. gitu, mohon. Mudah-mudahan seni Sunda teh sing jadi tuan rumah di Kantenan. wilayah urang. Tah, Gitu gitu. paintennya. Mohon. Anu kahiji ka SMTP, kadua oge panginten ka koordinator heula. Kantenan. Saha eta teh? Bapak Ujang Amor. Anu ganteng kalem. Ganteng kalem. Nah, Mohon. gitunya. Eta mah Pak Ujang Amor mah kasep kakolotnakeun. Mohon leres. Aya. sangsara kakolotnakeun. Kasep Urang darongakeun para Mohon. kru SMTP nya sadayana. Panginten anu janten direkturna. Kantenan. Kru na sadaya. Sadayana. Mudah-mudahan disarehatkeun. Amin. Digarampilkeun sagala urusanna. Amun. Digampilkeun rezekina. Tah, utamina pisan eta mah nya. Terus Mohon. gitunya. Oke panginten ka Kadisbud Parpora. Kan mohon. Anu salami ayeuna janten pangasuh. Tak Nya, kitu, kana kantenan, seni. mohon. Soalnya, ka Bapak Kadisna Tah kitu. Disbud Parpora. Mohon. Mohon.
Sok diajar. Disebut Tas ngadahar sepi. Disparbud pora. disput Kieu atuh kudu dipapatahan wae geuning. Dispad pariwisata. Geus. Oke, pangintennya urang haturkeun nuhun deui ka paguyuban seni calung. Kantenan, mohon. Ka PSCS nya. Mohon. Anu sami eta oge panginten anu tos ngaheuyeuk seni, ngamumule seni PSCS. Naon PSCS teh? Medan eta mah PSCS. PSCS teh naon? paguyuban seni musik Sumedang. Seni calung. Seni calung ieu mah. Geuning aya karuhun urang di ditu. Karuhun urang di Jatinunggal anu teu waleh ngamumule kana seni calung. Mohon Bapak Muhammad Jayusman. Bapak Muhammad Juyaman. Pak Haji Muhammad Juyaman Mohon. Aduh. Korupsi. Wah, iya kudu eces naon ke. Saluju jeung ieu tah. Siga SMP. Eces pisan saluju jeung SMP. Naon tadi teh PSMS, tadi PSMS atawa naon? Ya, di urang teh nya mimiti ya. Aya SPBS. Sumedang, Puseur, Sunda. Kadieuna wa nya. Aya PSB Paguyuban Seniman Budayawan Sumedang. Tah iya urang PSCS Paguyuban Calung Sumedang. Eces. Eces mah. Kayak heula can beresnya. Oh, kumaha teh eta. Oke, panginten urang Leres, nuhun nya. Tadi teh pimpinan urang. Oh, sae pisan, Mak. Mohon, leres. Leres. PKK. Non PKK teh geuning Paguyuban Kebudayaan Kecamatan teh. Oh, mohon. Di Ujang kunaon atuh? Kerjaan. Oke, panginten ka SPBS tingkat kacamata. Leres pisan. Teu hilapnya urang teh dulur-dulur ngaturkeun nuhun ka pamarentah. Oh, jangan tonan ka atuh. Bapak Camat. Anu tos ngarojong urang salaminanya. Mudah-mudahan ayeuna nuju nonton wilujeng wengi Pak Camat. Kesadayana wargi-wargi nu aya di film urang. Kantenan. Dulur-dulur urang. Nya atuh Jatinunggal lain Jatin. Oh, iya. Bisi ka urang Bapak Camat Jatinunggal. Kudu eces pokona. Kudu. Alah eta. Ampun. Lain ku kitu usok. Kumaha? Loba pisan singkatan teh nu tungtungna SSS. Tah gitu sok. Loba na teh singkatan teh tungtungna teh SS, PSBS, Tah. KCS, Tah. PSCS, SM Medan eta mah. Alah. Aya deui Kumaha tah? Pakures. Oi. Paguyuban Kudarenggong Sumedang. Pakures cong. Paguyuban Kudarenggong Sumedang Conggeang. Oh, Pakures Aya cong. deui singkatan eta teh nya. Petudel Sumedut. Petudel Sumedut. Persatuan Tukang Delman Sumedang Utara. Ais. Bisaan gitu eta aya dututan. Atuh meureun jiga boleh diasak Sumedut Itu banyak. mohon. Nya panginten urang teh kuke oge nya sadayana urang teh nya anu atos aya ngagaduhan naon kitu jasanya. Mohon. Dina ngamumule seni tradisi urang. Sadayana pangintennya kitunya urang ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos naon bersimpati. Kitunya. Aduh, tos Karena peduli. seni Sunda supados Naon ari simpati teh? simpati. Oh. Sok jelaskeun ku. Tah, sok. Tah Sumedang simpati. Cicing tadi dinya malin simpati da XL. Wow. Eksis. Batur datang jam 7 manehna jam 8. XL. Mal moal XL mah. Alah. Dina parahu wae. Oh. Mangga padalang lajeng bilih aya pekerja gian anu sanes Oh, gitu. mangga sok lajengkeun Nya panginten ua
tina perkawis tadi pangintennya urang ngamumule seni Sunda urang oge Sae, salian laras, ti seni teh nu kedah dimumula teh tradisi budaya Tradisi kantenan budaya. Kantenan budaya atuh, urang da budaya teh sanes engklak-engklakan kawihan sanes Leres. kalebet urang budaya gotong royong Gotong royong. urangnya di Eta. lembur Betul. anu sok panginten upami urang ngaruwag sasarangan sadayana Sae pisan mohon. Oh, tah teras panginten upami urang ayeuna kabersihan gitunya. Mohon. Eta panginten ku urang di damelan dareongan sadayana eta sami panginten eta. Sami. Leres pisan wa pan. Eta teh Sok aya pariwaos wa geuning paribasa, ieu mah Naon tah? paribasa. Kumaha Maju paribasa? mundurna hiji daerah teh gumantung kana seni jeung budaya. Sae eta teh. Geus bener. Atuh sok nanaon teh. Geus halus. Da upami ditingali sisi positif nama da seni teh teu awo. Leres. Seni teh sanes jak ukur janten tontonan. Aya nu kumisan si itu gatel ireng. Tungtunan. Leres. Janten seni teh panginten naon aya sing naon ngandung Jamu. Aduh. Jajah. ngandung atikan Leres dina pisan seni teh. atikan. Mohon Ayeuna gitu. urang panginten kutiasa ulu biung dina seni ka Tah, gitu. Sumedang urang Mohon. silaturahmi. Tah, eta. Dina silaturahmi teh cek bahasa gaya mah bisa sharing. Entah eta. Cek bahasa Sunda mah sharing teh silih asuh nya. Tah, eta. Silih asih, Leres. silih asah. Aya babaturan seri. Alah. Si eta. Ai sharing mah geuning di rumah sakit ngagaloler we nu Tos Gitu, jang siap, Mang. tos heula. Ayeuna urang lajeng heula kana lagu anu Lagu naon, Sae, lagu naon? mohon, Mang Ali, lagu lajeng. Samoja. Samoja. Oh, Katineng Samoja, uak Mang. kapungkur nuju jaman. Sae pisan Pasti atuh. rame lagu Sae, ieu mah. sok. Kedalna asih na bulan pinuh mamanis hiji janji pasini meres wining wanci mangsa samoja kerembangan duh elis langit lenglang angin rintih dina ati aduh lalakon lawas na bulan pinuh katineng aya janji pasini nuhun teu ngajadi mangsa samoja geus ngarang-rangan duh elis langit angkep samagaha dina ati aduh ayeuna kantun waasna jungjunan lalakon katukang disawang nganggo cintaan kamari nu pamit kamari nu pamit datang deui namunan ayeuna kantun ngangresna jungjunan
disambung ngan ku ciptaan kamari nu leungit kamari nu leungit rek oh deui datang kedalna asih na bulan pinuh mamanis aya janji pasini narasmining wanci mangsa samoja jongjon kembangan duh elis langit lenglang angin rintih dina ati aduh lalakon lawas na bulan pinuh katineng hiji janji pasini tengah jadi mangsa samoja geus ngarang-rangan duh yeung langit angkep samagah dina ati aduh ayeuna gantun waasna junjunan lalakon katukang disawang ngan ku ciptaan kamari nu pamit kamari nu pamit datang